Apa sih teh? Nya. Aya kalapaan Kang? Aya. Peryoginan kumaha? Anu batokan? Anu batokan. Nya. Kalapana ieu. Oh eta. Awan geuning leutik Kang. Dan Leutik kalapa teh. da leutik oge kalapa ieu mah Kang tuh. Oh. Kocelak. Apa teh? Jerona sanes beus kalapa ieu. Batoknya jerona. Ayaan batok. Ayaan. Nya sanes kapal di batok jeung kalapa. Asli jero. Asli ieu kalapa. Oh nya tuh Kang mesel lah. Hati sabar Kang pangaosna. Di dieu mah 2000. Ah, tuh mahal-mahal tuh. Ih, seuing gue tadi itu ka Banar. Iya di dia kakarak di petani. Wah, Di Banar mah, di Banar mah lebih sakitu. mending di supermarket ke 15.000, manya dina ieu 42.000. Ai, nya heueuh di supermarket mah tuh geus disubu, mesti bersihan. Ah, teh. Mun 15.000 di supermarket atau di deal 20.000 atuh Kang. Mau dijual geus sakitu wae nya. Mau dijual 20. Ah, Mahal teuing. 500 we nya. Hah? 500. 500. Heeh. 100 mah kumaha kalapa ayeuna geus mahal kieu. Mau dijual Kan 500. Kang ngalarisan Kang. Dina tangkal 500 mah di dieu mah geus ngagoler mah 2000. Oh, 500 na tangkal. 500 na tangkal teh kalapa teh. Nya euy. Badag. Badagnya aya leusian Aya ya jagona ya bikangna nu leutik 500. 2000 Mun 500, na tangkal 500 heuh. Kang. Ban Nuhunnya si Mang Paat. naon si mangpaat kumaha teh Nya 500 na tangkal. tuh duitna ge sarua jeung urang leuweung